Iya setengah dua ini mau kaburitan. Dua mau ada tere ira halila namorona. Segala lagi kudu hitung-hitungan. Ini setengah dua iya mah Oh berarti udah burit urang mah nya jatahna burit cenah. Letahna paranjang keneh kalamun letahna geus parondo. Oke, tenang. Barunya ya soalna aya nu ngarequest mang cenah anu cing anu pacet cenah mangkat deui lah cenah gue. Aduh ai ieu junuk pamenta euy ari selebritis mah keder. Padu lah nu teh neangan be kuya. Kuya mana hese di urang mah. Aduh kaina cara pemburu nu sejan mah geus ketir ieu teh geus aktif deui mah. Ieu mah teh udah mangkat teh jam 2. Jam 2 tuh da ieu kakar. Ieu kakar OTW ieu teh OTW. Padu OTW bae geus tah kaji. Anjing kala karunya letahna paranjang keneh nang undang-undang motor. Aman. Kedeung. Dari waktu 10 menit ge jarak jag deui. Jag itu kok ngaremprah kieu. Terlatih ieu mah. Geus fisikna kieu bekeun mangkana nuturkeun motor loh. Ulah dipoekeun karunya lamun dipoekeun teh sok jeunuk anjing baringsang cekuing ge lamun dipoekeun teh ingkeun kalari. Pokona mah ieu penonton. Doakeun we mah tartib lamun rek berangkat teh berdoa mulai berdoa gitu tah bismillahirrahmanirrahim. Hitung waktu nomor hijina mah. Hasil. Amin gitu. Ame barokah. Nah atuh lah bari lempang. Ayo siap lah. Yo mari rek mangkat padu mangkat bae jangan bismillah da urang umat Islam. Padu mangkat bae. Oh, gara mangkat jam 2 ge. Jam 2 boh naon ka jeung. Gagal. Wah udah urang mah kudu ngarit heula. Ngarit ku sagala urang. Ajukut geus aman karek hiburan. Mah request. Sok request di naon sok. Heh. Mah. Naon geus mah gagal. Tiluan enak yo. Tilu dina poe rebo mah alusna dina ganjil cenah tiluan. Yo gerak ke. Tunggu. Ya enggak loh. Mana keur-keur gitu da memilu. Oh kumaha tuh anjing keur-keur ge duh aing mah. Tilu bae. Bukan sok pusing. Udah tertinggalin tapi anjingna mah da. Arok kana ngegel ge pangtepana. Pasti. Reunuh ge miru bae. Tah lamun ek buburu anjing tong loba teuing ame resep. Sakieu. Bae. Ieu ge sakandang sakieu ge. Sakandang ieu mah. Bari morojeng batur. Ari morojeng batur jeung kanting sok di babarodo ari urang kana jero leuweung manehna. Dina jaralan bae. Tembakun ya. Kana tembakun. Ari munang dapat bos, dapat. Darah. Jadi tunggu ya kelanjutannya lah. Bismillah.